Teh Dede teh iya. Urang ngarencanakeun ulin malam takbir yuk ah. Hayu. Rek mana? Serunya. Ka mana malam takbirna? Kan di ieu aya bajar, urang ulin yuk ah kayaknya. Hayu tapi saha wae. Ngaya wae batur ajakan nya mah geus urang tiluan. Kade hayu-hayu teh ayeuna ari geus waktuna araweuh. Tapi kan Teh Dede mah biasana sok masak. Gampang soal masak mah geus ulin ge bisa. Atuh ari kitu mah. Anu geus bisa minjem motor si Bapak. Tapi kudu bener-bener babejana. Pas Bapak ada si Bapak. Hei, nanaon sia di dieu ngagoreng urang sia nya? Mau ke maneh? Sanorek nyeranteng. Urang? Sanorek nahan? Lain ieu teh keur ngarencanakeun naon? Miluan atuh urang? Cicing kolot mah ulah sok piluan soal barudak. Ieu mah nimbrung wae temiluan udunan ge. Cicing lah jadi jelema goreng patut mah ulah hayang pipilueun atuh. Cie, jelema goreng patut. Geus atuh sok moyok ieu teh nek aya rencana ke mana, urang ngilu. Kumaha Teh Dede mangsaki ajakan toh? Tong dong ajakan jelema goreng patut atuh. Nah Dede, si Bang Saki ulah make diajakan? Teuing si Dede mah kabina-bina teuing ka urang teh. Teh Dede, nah Bang Saki mah ulah diajakan. Pantong baroning malam takbiran. Agustusan oge lomba tara diajakan. Nah Dede jadi kana lomba 17 Agustus. Pan aya jelema goreng patut mah teu menarik. Wah, sabodo teuing sama ngaledek ka urang teh mah ngajakan we tuh ah. Kan si Dede jadi Bang Saki ngadat. Si Teh Dede tanggung jawab. Bae, ada emang goreng patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya pribadi Udin NJM selaku sutradara dan kameramen. Saya Dede Asti sebagai pemain. Saya Lia Apriani sebagai pemain. Saya Nuni Dini sebagai pemain. Saya Muhammad Adil sebagai pemain. Saya Saki sebagai pemain. Kami dari keluarga besar Barakatan Family mengucapkan selamat Hari Lebaran 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sukses